akan ada pertarungan di setiap hati yang sudah tersapa hidayah untuk tetap bertahan atau menyerah. Ketika jelema menangkeun hidayah wasilah guru-guruna, maka hidayah eta perlu dijaga. Perlu dijaga, perlu dipertahankan. Sabab bakal aya waktu, aya masa hidayah eta teh berkurang, menipis seiring berjalannya waktu. Urang geus daek ngalaksanakeun kafarduan, daek ngalaksanakeun ngaji, daek berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara anu dilarang ku Allah. Terkait masana pertarungan, dimana eta pertarungan bakal menggoyahkan karena hidayah geus aya diri urang. Maka kesatik jelema geus meunang hidayah ngalaksanakeun parentah Allah, ngabebenah diri, ngararapih diri di paeun Allah, tapi pada akhirnya leungit nu geus diajar salat fardu teh jadi teu salat fardu, nu diajar ngaji teh jadi eureun ngajina teh, sabab hidayahna leungit. Tah teh bakal terjadi pertarungan itu bakal terjadi, rek bertahan atau menyerah. Nah, gening bisa seperti itu sabab ieu ujian godaan dari berbagai arah. Aya godaan teh ti arah babaturan, tapi sering ngadangkeun urang teh lain teu hayang ngaji teh, kadang lamun ngaji teh di kopea, urang teh di sarung. Babaturan teh komana we geus insaf. Wah dilalede babaturan teh orang insaf. Sehingga orang era ditentukan teh geus moal aya nu geus daek ngaji teh akibat ku babaturanna dihinakeun atawa dipandang sebelah mata. Jadi hidayah nu aya teh leungit. Eta pertarungan seperti itu. Kadang aya masana lain ti babaturan, kadang ti nu deukeut jeung urang. Namun misalna pamajikan teh manggeus daek kana ngaji salakina, anu ngadoja teh. Tabalikna kadang salakina geus daek bener, pamajikanana teu ngadoja. Daek di kana ngaji seureut usahana teh kalah jadi seureut, muasana lancar teh aing mah gara-gara ngaji, gara-gara rajin salat usaha teh kalah jadi hese. Teh teh godaan jang mempertahankan teh. Akan ada pertarungan di setiap sisi hati anu geus tersapa hidayah. Geus saeutik jelema nu geus bener meunang hidayah kaelet pamajikan
keelekeun ku salakina, keelekeun ku babaturan sehingga leuwih ka hidayah. Eta lamun ti jurig-jurig nu katingali. Ya jurig teh katingali anu teu katingali. Setan teh aya setan nu katingali, aya setan nu teu katingali. Da kitu cek Al-Qur'an ge. Ya kalau Al-Qur'an minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Anu sok ngawas-waskeun, anu sok ngaragukeun. Jadi nu geus yakin teh jadi ragu urang teh. Rek bener teh geus mantap, geus yakin urang teh rek ngabebenah diri sehingga datanglah godaan nya minal jinnati wanas di jelema sehingga godaan jelema tadi teh ngadoda ti babaturan ti keluarga ti mana teh saja mana sehingga aya keraguan geus yakin jadi ragu luas misuki sudurinas tah ieu teh pertarungan teh bakal aya setiap waktu setiap saat eta. Jadi lamun Al-Qur'an mah anu ngahalangan kana kahadean teh kasetan disebutna teh. Dina kitab mah para ulama ngajelaskeun setan teh kabagi dua, aya setan berbentuk jelema, aya setan berbentuk jin. Nya ulah disebutkeun ka jelema mah, rek ngaji sama digoda setan sama ulah. Kan urang ngayakinkeun wae teh setan. Setan ieu ulah disebutkeun setan ulah. Angger aya dieuna jadi belum mengasih sifat setan. Aya deui anu ngadojana teh ti setan anu memang teu katingali. Iblis teh ti jin, minal jinnati wan nas. Tasarua ieu ge jin, ieu setan ngagoda supaya hidayah nu aya di urang teh leungit. Bisikan-bisikanana. Tak setan sering ku abu dibahas. Lamun jelema arek mangkat ngaji atawa jelema arek datang ka guruna sejak belajar di setan teh libuhna minta ampun libuh teh jadi make sarebu cara kumaha carana ieu jelema teh tong amprok jeung guruna tong amprok jeung ulama tong amprok jeung jelema nu berilmu naon sababna ieu bahaya nih. Kalau menulis amprok jeung guruna engke dibimbing guruna sehingga mena nyawa ieu salah setan teh belah mana ieu ngagodana teh guru bejaan ieu lamun kieu kita teh setan kieu teh salah bejaan sehingga setan terkagoda teh makin hese makin sulit sabab cara-caranya beda guruna sehingga setan teh berupaya keras kumaha carana jelema teh ngajauhan di guruna, di ulama, di jelema-jelema berilmu. Kita aya tipu daya setan paling dasar. Setan apa? Manuk pelarang teh nya. Kanan belokkeun ka kiri, kiri belokkeun ka kanan. Kadang aya hiji muridna anu mana eta muridna teh pamprok guruna teh eraeu. Naon sababna sabab geus ngalakukeun hiji kasalahan. Sehingga arek amprok jeung guruna teh era urang jelema tukang dosa, urang loba salah sabar kieu setan teh datang. Ye, ing era teu maneh teh, moal nu pamprok jeung guru maneh kieu era teh.
sehingga KR eta teh gedean pada akhirna terjadi tah datang ka guruna teh alasan teh sabab kera tah eta teh jebakan setan mata rek sakumaha urang salahna rek sakumaha urang dosa anu gede nya nu dilakukeun urang tetep ulang pikeun ka teu datang ka majelis ilmu tetep ulah pikeun ka teu datang ka guru eta teh godaan paling ampuh eta loba nu kitu teh namun jelema teu boga guru guruna saha setan sakelas ulama ge ulama besar tetep manehna masih di bawah bimbingan guruna komodi urang nu lain ahli ilmu komo urang anu lain ulama rek teu boga guru rek teu boga kamu lamun jelema teu boga guru otomatis tah diambil alih ku setan jadi guruna teh setan teh jagoan ini juga jelema di Ahmad Musalib paneta diarahkeun ku setan apa dina salat dina ngaji sedatang ka guru itu ibadah terus ujung-ujungna mah disesatkeun ka Nabi jadi rek sakumaha urang loba salah sakumaha ge tetep ulah ka ngajauhan ulama ngajauhan guru supaya naon supaya proses tina hidayah urang teh kajaga jadi misalnya hidayah mulai melemah urang mulai horeamkan ibadah datang ka guru mah biasana kita kayak mana kuli secara teh mah dicas deui tah sok rada tekan ada teh kekuatan dina ibadah eta di dunia nu di akhirat geus kudu urang maca dina bab syafaat di antara nu bisa nyafaatan teh para rasul euy para ulama itu bisa nyapakan dengan para ulama eta moal bisa nyapakan mah tadi teh jauh itu beda pas dia ya ayah anak ayah dulu kurang diganggu anak teh kira-kira itu ngambek moal ngambek naon karena teh ayam teh belum dulu kan nyamber mah ayam ngabat mah dompat ngamimpi jadi lamun anak ayam kurang diganggu bari itu teh ayam dijaga gitu ngan andai lamun misalna anak ayam eta jauh induna deung induna ka mana eta anak ayam we sorana diganggu kira-kira induna nyalametkeun moal lain teh hayang induna nyalametkeun dan cuma anakna teh di mana jauh ke mana begitupun ulama ketika nyapatan misalnya ulama ayah santrina ayah jamaah sajabana ieu moal bisa nyapatan lamun kira-kira aya jalan hese kumaha tangieun jarak supaya deket ya tadi ngabas kalau bah dunyananya ieu di akhiratna lamun misalnya hayang meunang sapati para ulama lamun ulama eta boga kajian atawa boga pengajian maka ikuti pengajian. Nah, kalau mau disapate, mau di akhirat bisa tadi disapatan.
namun misalnya dia mah orang apal kaulah milu kajian deket ulah disapatan moal bisa sabab ikatan moal bisa. Jadi kudu aya ikatan antara ulama jeung jelema disapatan ulama. Ngan kade itu tah lolobana mah sok parkat. Urang ningali dina ta'lim ta'alim aya bahasa takdim, aya bahasa mahabbah, aya bahasa percaya. Aya pernah naroskeun abdi ka hiji jalmi kunaon di hiji daerah aya hiji wali tuluy eta wali teh bisa nyapaatan hiji jelema sadaya jelema eta deukeut jeung eta wali kok teu bisa nyapaatan. Maka saur ulama eta teu bisa nyapaatan namun syarat-syaratna itu dipenuhi tadi pegat. Jadi hubungan guru jeung murid ya itu bisa pegat. Lain kudohir bahkan ku hate pegat. Ya. Contoh lamun urang masih ngabahas keuna dan ieu urang teh. Dina ta'lim ta'alim teh bahasa sareng guru mah baheula teh. Ulang ngajaga hate kana ningali perilaku guruna. Sok sanajan bareng wae ge hatena teh percaya kana jadi guru mah pegat ya. Hukumna ge pegat wae eta. Da kudu yakin bahwa guru urang teh bener syarat teh kan takdim mahabbah yakin. Takdim nya urang ngabulkeun ka guru urang, mahabbah artina mencintai, yakin teu meunang aya keraguan kana naon perkara anu dilakukeun ku guruna. Kecuali orang ningali siga dina panonna, oh guru urang teh mabok ngaklan ieu, ngaklan bieu naon. Ningali bisa urang geus tah tinggalkeun. Urang ningali ieu guru urang teh misalna teh naon ngaranna teh main judi, pake duit sajabana. Ningali di mata sorangan geus tinggalkeun. Ngan namun kira-kira urang karek dugaan prasangkaan komo ngadenge ti kieu-kieu sehingga karampuan urang teu yakin komo jeung nyalasan pegat daerah mau bisa kasapatan mau bisa sabab ikatan ikatan. Mantap hati-hati ya dina bagian bahkan dina ta'lim ketika aya hiji guru ngalakukeun hiji perkara muridna nanyakeun guru kunaon guru ngalakukeun kitu tah ku nanya doang kitu eta pegat nah kita kalau ta'lim tak kudu hati-hati ya. Encan ningali ku panon sorangan gitu guru urang ngalakukeun kamaksiatan teh nya kade dia jaga ate enggak bakal sampun guru mah khidmat takdim melayani kepada guru selama 10 tahun datang ngesuudon sakali pegat lihat kagetan 10 tahun balik di tadi nol di awal nih maka kalau udah mengatasi bahasa teh kieu ulah nyalakeun kalakuan guru maneh ku kabogohan man ulah nyalakeun kapinteran guru ku kabogohan man. Dia mampu malah guru mah nyampaikan bisi, mungkin suatu saat orang boga guru di mana-mana
Nah, kare hati-hati dina bab ieu teh. Ya, kadang secara dohir mah kadang sapatingna teh jiga perkara unggal. Padahal kurang dikaji na bab fikihna, di bab tasawufna kieu-kieu. Teu salah ieu. Dan cuma perasaan kajian pikiran urang tah setan teh anu masuk di guru mana kieu-kieu mah nya guru kitu di guruan kitu parena datang ka pegat dirinya. Nah, itu dunia cilaka, akhirnya cilaka. Nah, eta kayak setan seperti itu. Jadi hati-hati. Mola mengguru, nah guru rohani. Ya, mau lu WSD. Nya baheula mengguru kan. Ini seperti kan gitu. Mun urang ningali kerajaan ini sok jadi ngobrol tah cantik. Lamun urang ningali kerajaan, dina bab kerajaan eta. Raja teh ngan kebijakan. Lumana kebijakan eta teh dipandang di lemah salah. Dulu aya rakyatna anu teu narima karena non bahasana teh kebijakan raja. Tetep we eta teh nu disalahkeun rakyat dengan raja. Maaf, raja saya salahkan itu. Kada hati-hati. Jadi lobang pargat, lamun pegat itu ilmu moal barokah. Ilmu dibeunangkeun geus asup kana sirah kieu moal bisa diamalkeun. Moal bisa diamalkeun kumaha. Oh, orang teh menang pengakuan tadi teh di guru urang teh yo tok. Tulis aya keraguan ka guru urang teh. Moal bisa ngamalkeun moal bisa. Teh teh bab-bab kieu teh jarang dibahas teh. Jarang dibahas. Teh godaan setan. Godaan setan jang urang-urang geus meunang hidayah tauhid. Yang orang-orang geus mulai belajar dan memperbaiki diri ke aya masyarakat hidayah eta teh bakal terkikis selama urang teu hati-hati poe tambah di golongan keluargana poe tambah di tetanggana atawa di masyarakat kumaha dulu di pihak setan ngagoda supaya eta muridna boga pikiran anu goreng kalau pari itu nama jauh lah guys jauh dulu nya guys setan teh keprok iya semua bisa dunia celaka ada celaka kudu dipilih ya dia KBG secara tema masih mengaji malam ini teh kadang kayak jadi sama bingung dirasakan ini kerbau lagi masih dah disebut guru tidak guru gitu tapi kalau meninggal enak malam ini enak ngaji ayah wae orang teh bingung teh hati letik mah embung dia teh hati letik mah gitu aya nu ngaji ka dieu malam itu kamu kadang apa Quran ngaji kadang umurna leuwih ka Quran teh abdi kieu hati letik mah masalah ciri urang kurang kalah jadi kieu jadi mikiran ka hareup lamun urang teh bisa nyupiran mati cilaka kabeh meureunna nya pan di pangajian ieu teh lamun tidak bab supir pandreun abdi supirna teh nya mun bisa nyupiran salah kabeh lamun teu bisa nyupiran urang teh bisa urang cilaka kabeh kajian ting mau motor soalnya cilaka sorangan ya berarti cilaka kabeh kadang mengaji gaya deui ieu teh
ke zaman kudu kieu nya. Hiji sejarah laksanakeun tugas takdir calon kudu kieu bener. Sering tapi nyarita tah para santri kali sabar nama baheula keur di masa teh. Lain aya jadi ajengan, lain jadi kiai, lain yang makan we di imah. Pemikiran yang jadi kiai mah geus 5 tahun kali itu di 5 tahun pesantren karek ya pemikiran. Awal-awal makan mah da aya. Cuma dipikir mah bisa lupa dengan keadaan takdir seperti kieu nya. Dijalani mah. Kieu melaksanakan tugas yang kamu ayat disampaikan nanti serbalah itu jaga puluh masih ampun-ampunan serba lagi ansapna pun masa bro mau batu mau seorang dari ku ngaran dulu mah ngaran dulu saja tuh mah udah bisa nyelametkeun muridna jeung jamaah lainnya di akhirat itu bisa nyelametkeun kudu bisa ya kumaha lamun bisa sakit boro-boro jelema naik kecelakaan kumaha nyelametkeun anak bingung kana ngan ngaulah-ulah damannya ulah ngajak ke dimanya ngajak-ngajak dan nya aya sekapnya sok jadi sedih kumaha Gusti bukan pula jadi kieu beban pembahasan menyebut secara pemikiran kualitasnya secara manusiawi mah nya ke daerah teh kumaha ieu mah nya babarengan we ieu mah orang maca kitab lain sebagai murid jeung guru ieu mah sebagai bahasa ieu mah babaturan sharing berbagi nah itu dianggap guru mah ieu urang TKP pernah nyarita ke pengurus dan Masya Allah loba di dia jalmi-jalmi anu soleh luar biasa namun misalnya budak santri ngaji kabeh wajar dan mengenal menurutkan abdi namun ketika malam minggu tinggal itu mana loba jelma-jelma anu geus sepuh tapi ngaji kabeh padahal umur akeh tah jelema nu teh jangan eta teh gitu. Deui ningali kadang sakoda umur age leutik kan ya kira enggak apalah ya ge. Ngompol lagi aing mah apal. Itu teh kasar tapi masih kene dek ngaji dek ieu masalah jelema biasa luar biasa. Berani nurunkeun egona, berani nurunkeun ieuna. Daek kana ngeukeun insyaallah kan yang keagungan ya malah ngaji ngobrolnya jadi kade hati-hati jadi ketika orang geus menang hidayah taufik kana aya bahasa al imanu yajidu wa yanqusu iman teh kadang nambahan kadang kurangan nya kuncina mah eta lah hati-hati jadi kudu sing fokus ya kedatang pamajikan ke ekonomi kadang sok ieu mun teh ekonomi keur maju lewat usaha keur maju anak-anak aduh teh bakul teh wah masalah ieu ngaji teh usaha jadi lain da teh ujian mata baca kisah, baca sejarah Al-Quran itu 60% itu isinya sejarah 60% sejarah ngajelaskeun sejarah Nabi Musa, ngajelaskeun sejarah Nabi Ibrahim, sejarah itu sejarah 60% kan melakukan itu sejarah nah, sejarah bakal terulang ya. Pemain anu beda, waktu beda, tapi kisahnya sarua. Abdul lamun jelema kieu hasilna bakal kieu kan ngajar begitu. Tes kitu deui gitu. Lamun urang ningali sejarah Kanjeng Rasul baheula, kan para sahabat itu jelema sajarwana gimana Kanjeng Rasul kieu
nepikeun ka pindah ka Madinah kitu lain. Imah ditinggalkeun, ternak ditinggalkeun sajabana. Mangkat ka Madinah teu moal udah mangkat kaget lumputan. Luka panglima teu dibunuh. Hijrah saurang-saurang. Itu hijrah teh pabrik teh hijrah teh, ka sejarah teh. Bahkan Kanjeng Rasul kan papandarin aja Abu Bakar sok mangkat pas Kanjeng Rasul mah berangkat ke Madinah teh hijrah teh subuh. Nah, barengan Abu Bakar berangkat teh, Sayyidina Ali dacan berangkat harita ganti ke tidurna. Pan dikepung eta. Kanjeng Rasul dikepung waktu subuh-subuh, dulu Kanjeng Rasul maretakeun Sayyidina Ali supaya tidur di tempat Kanjeng Rasul di korban. Kanjeng Rasul keluar nyokotana dipiekeun saengga sarare tah. Orang kakir teh berangkat tah Kanjeng Nabi teh. Diuber ka guanya. Jangan yang ayam bisa lancar menjak waktu menyelamatkan. Kata yang bisa hijrah. Namun ketika orang hijrah ka dia itu, wah hijrah tuh makin sulit, makin hese. Udut gese, hutang kalah jadi loba. Lahar gese, tinggal sejarah. Dan begitu sejarah hijrah di antara godaannya. Ya, Nabi Musa itu Nabi Musa kumaha? Apa diuber Firaun teh dipikeun ka sisi lautan teh dibunuh kabeh. Itu Kisah Ashabul Kahfi, basa 10 orang mangkat eta. Eta teh jelema-jelema anu mempertahankeun hidayah tapi nu aya di dirina gitu. Supaya terjaga eta. Tah hal seperti itu teh suatu saat yang terjadi teh itu bakal terjadi ke orang kita. Bakal ada pertarungan di setiap sisi. Anu geus kasapa hidayah bertahan atau menyerah. Ya di arah mana ya mati jelema aya ati jin oge aya. Kakada hati-hati. Sakitu panginten